aing cara rapi kieu. Cara rangkel nya pagawean can anggeus. Karek ingat. Isuk merek neta si wae. Megancang anggeus. Tuh aing mah orang Tunda heula we. Nah dianggeuskeun ku si wae isuk lah. Rek mangga si wae. Si Wan. Wah, rek mana? Eta di katongo dengan cai itu teu boga cai sakat-sakat can di imah beak aduh pareum. Isuk digawen teu. Isuk teh asana eueuh moal gawe isuk mah. Kabeneran atuh panganggeuskeun kana hayam. Ari mana isuk di ka mana tuh? Rek digawe. Gawe di mana? Di tu we ka Bandung. Aya pegawean ieu na can anggeus. Rek nita si Uwa tinggal liungan hungkul. Keun atuh bae ari isuk mah urang isuk ka dieu isuk. Atuh. Omat wa nya ka dieu. Tinggal liungan hungkul. Sok atuh wa. A few moments later. Nyin kieu wae kabel cuma teh kira tinggal liungan. Ari kayang teh nya nikah teh song rokona song kopina lain teh mah deg-deg we teu pukuk-pukuk. Anu balieur atuh ngin kieu teh. Enak titah niungan mana tiungna dieu. Mana tiungna nya ke tiungna. Naon euy. Tadi teh titah niungan hungkul ieu aing. Tadi titah nage ku niungan hungkul aing bere tiung we. Lagi masang nu kieu nu kabel we. Gimana teh? Tuh pan hade euy di tiungan mah aduh. Jadi cantik euy kanangna aduh. Bukan kanang teh geus anggeus ya mah. Kumaha anggeus? Naon? Kana alhamdulillah beres lah sip pokona mah. Di tiungan. Geus. Tuh. Aduh si goblok. Di tadi tiungan kalaka di tiungan kieu nya. Balik pagawean teh kumaha?